jaga dina air zaman umat tedarae ngaji kajengan ditobana ku Allah tilu cobaan kaijina jama maut keimanan karuana bilang berkakasana sabar teapalkana ilmu-ilmuna kaliluna dicoba khusutan dolim bohongan jalma kosok ngajauhan ralim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala ma fihi milai salatan dari mata dinawami mulkilahi daun nabi sajama pipisan si ulama nyingkir malah ngajauhan maka pae hatena hajamate jolong tinatoat ka Gusti Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala ma fihi milai salatan daimatan bidawami mulkilahi daun nabi pikir rem tegan dunia ayah obat perkara tersulaya kaijina kudu ilmu ulama karuana kuduku adil umaro kantiluna kubereana ania darek ngahifadkeun sabagian harta kaobatna kudu para fuqara ngadoakeun supaya aman negara Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in kana laka walidan
kamari urang tos beres kumaha adab ka Gusti Allah, adab ka alim, adab sebagai seorang alim, adab sebagai seorang santri. Ta ayeuna ku Imam Ghazali bade dibahas adab tata krama ka sepuh, ka orang tua. Saur Kanjeng Nabi dina sapali hadisna diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi. Saur Sayyidina Abu Hurairah Kanjeng Nabi ngadawuh, "Rawima anfu rajulin." Ponges irungna hiji jalma. Maksudna teh rugi hina pisan. Rendah pisan martabatna bakal rugi jalma anu dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Ketika Kanjeng Nabi disebutkeun namina tapi henteu maca shalawat. Ketika nyarioskeun Nabi Muhammad damang we teu ngaoskeun sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka rugi pisan saur Kanjeng Nabi itu. Tapi kumaha tuh? Nah, saur sapali ulama kieu Imam Tirmidzi nu ngariwayatkeun hadis ieu keneh disusul dina keterangan santosna. Minimalna dina hiji riungan ulah sampai teu ngaos salawat ka Kanjeng Nabi sakali. Pamitos ngaos sakali eta tos cekap. Sehingga pami dina riungan gitu nya aya nu nyebat nami Kanjeng Nabi eta napi henteu nyebat. Komo pami nyebat mah gitu nya. Nyebatkeun nama Kanjeng Nabi, maka urang minimal pisan gitu sakali ulah bongkor. Maka di urang kan pamibade aya acara-acara sok shalawat heula. Teh teh memang tina kealiman para guru-guru urang nah aja direka acara teh gitu supaya ulah sampai teu aya shalawatan pisan. Margi hiji riungan pami teu disalawatan teh rugi pisan. Minimal sakali lah. Saya nama nya rada leuheung di awal salawat, di akhiri salawat. Eta ge di doaan sok salawat sami. Nya saya pisan, kalintang saya pisan pami setiap disebut nami Kanjeng Nabi urang salawat. Tapi paling minimal sakali dina hiji riungan teh. Salami urang aya dina hiji riungan gitu nya. Minimal pisan bongkor pisan mah sakali. Saur sapali ulama seperti itu. Minimal pisan ulah sampai teu maca salawat. Eta rugi pokona mah. Bakal rugi, bakal hina dina gitu nya di dunia di akhiratna. Terus warogima anfurojulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha walam yughfar lahu falam yughfar lahu qoblaan yughfar lahu. Tuluy nu kadua jalma teh nu mantak hina dina rugi gitu nya ketika lebet sasih Ramadan beres tapi manehna can dihampura dosa. Berarti puasana teu puasa gitu nya atau puasana teh teu sampurna, maksudna teh teu akur jeung keterangan agama gitu. Kan lamun urang puasa Ramadan leres gitu nya saur Kanjeng Nabi gitu. Ramadan kana Ramadan anu sejen eta teh ngipalatan dosa. Berarti jadi seperti baru lahir deui tos beres Ramadan. Tah lamun urang pas Ramadan teh teu nya pas lebaran teh teu pas kembali ke fitri gitu nya teu suci deui. Nya urang teh rugi pisan, rugi sareng hina saur Kanjeng Nabi. Nu katiluna warogima anfurajulin rugi pisan, hina pisan hiji jalma anu bila mana adroka indahu abawahu aw ahaduhuma al-kibaro anu dua sepuhna masih aya keneh ngalaman dua sepuhna sepuh nya indung bapana di usia senja atau salah sayjina falam yudkhilahul jannah tapi teu ngasupkeun ka surga. Wasilahna bakti ka orang tua gitu nya. Dalam bakti ka orang tua termasuk amal-amal anu paling utama teh kan. Kayak hiji salat dina waktuna, terus jihad di jalan Allah, terus kamari berbakti kedua orang tua teh anu pungkutos dibahas. Itu amal anu paling utama, anu bisa mengantarkan orang ke surga teh. Itu saur Kanjeng Nabi gitu. Apa kana mah rugi pisan, hina pisan lamun sepuhna aya keneh bare hiji atau dua anak, tapi henteu sepuh eta teh henteu jadi wasilah asup ka surga. Urang teh henteu bager ka sepuh.
Nah, nu bade dibahas di dieu mah masalah sepuhna berarti urang ka sepuh. Adab urang ka sepuh. Tadina hadis kitu sareng Nabi. Jadi dina hadis ieu mah langsung disebutkeun tilu orang jalma anu bakal rugi, anu bakal hina. Hina di dunia di akhirat. Namun tadi teu maca shalawat ketika Nabi Kangjeng Nabi disebat, beres lamun datang Ramadan tapi beres Ramadan teh teu dihampura, teu puasa-puasa acan atau teu puasana teu akur jeung agama gitu. Nu katiluna nya jalma anu sepuhna aya keneh tapi sepuhna teh teu jadi wasilah lebet ka sorga. Dicuekan begitu saja, itu beradab ke sepuhna lah. Nah. Wa in kana lebet kana kitab wa in kana sareng lamun buktos laka eta tetep pikeun anjeun saha walidani dua kolot laki kolot awewe masih arayakeun atawa salah sahiji ngagaduhan sepuh masih ngagaduhan sepuh dua nana atawa salah sahiji fa adabul waladi mangka ari pirang-pirang adab nu jadi anak ma'al walidaini sarta ibu ramakna kan indung teh tunggul rahayu bapa tangkal darajat kan gitunya sok aya geningnya papatah orang Sunda kapungkur sepuh kapungkur indung tunggul rahayu lamun hirup urang hayang rahayu hayang sentosa di dunia sareng di akhirat ini sing bager ka indung lamun derajat urang hayang mulia nya sing bager ka bapa indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat geus maklum geuning eta teh memang nya sanes kalimah anu kosong tapi aya isian isi mana tuh ayat 12 nah etika nya adab seorang anak kanu janten sepuhna teh ayat 12 kahiji an yasma'a yen ngupingkeun saha walad nu janten putra nate ngupingkeun kalamahuma kana cariosanana waliden lamun sepuh nyarios teh kupingkeun sanajan keur nyarekan urang ulah ditembalan keur nyarekan malah ditembal atau ieu teh nya sepuh keur nyarios dipotong kayak itu teh beradab dipotong cariosanana gitu maksudnya dipotong cariosanana atau sanajan nuju nyarekan urang kira dikupingkeun pamitos beres ditanya atau di orang nyarios nembe nyarios kupingkeun ulah nyarios sepuh sata can beres nya kupingkeun we eta adab nu kahiji nya budak ayeuna mah kusabab memang teu diajarkan adabna teh nya Lepo ngomong teh cuek we gitu nya. Henteu nembalan cuek teh dikupingkeun. Cuek. Cicing mah cicing tapi bari ngomeh HP. Teu dikupingkeun sepuh teh. Padahal memang adabna kudu nyangupingkeun ka sepuh. Karena memang berbakti ka kedua orang tua teh disandingkeunna saenggeus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Parentah ibadah sareng nauhidkeun ka Gusti Allah, terus eta langsung ka sepuh sing bener. Sing sae. Entah memang penting urang teh nya etika adab kanu janten sepuh. Nya ayeuna kita nu kasar lepoge bener aya kene nu gara sepuh. Aya. Pami nu tos teh gaduh nya tinggal kantun ngadoakeun, kantun nyaurkeun istighfar kanggo nu tos putus niku. Alhamdulillah pami sering ngaos mah, sering kadoakeun. Sering ngaos mah. Wayakuma sareng ngadeg li kieu anu kaduana. Wayakuma sareng yen ngadeg li kieu mihima karena ngadegna waliden. Anu janten anak ketika sepuh teh ngadeg urang ge ngadeg. Jarang gitu. Ini termasuk ka ulama, ka kiai, ka buya, atau mi ngadeg teh nya ngaradeg sebagai seorang santri, ka ulama seperti itu. Ka orang tua weh. Tapi nu hese mah ka orang tua da. Ari ka kiai mah. Kiai mah anu teh lamun kiai datang langsung. Ari kalau datang mah. Gitu nya. Cium tangan lagi bolak-balik ke kiai mah. Ari ka kolot.
Padahal sami ku hakna luar biasa gitu ini kada dicumponan ada tuh menjantan murang kali dianjuri gitu. Adabna gitu etikanya. Tak ulangnya orang teh dianjurkan adabna ngadeg ketika sepuh teh ngadeg. Jeung sate acan sepuh calik ulah ka calik geuleulaan. Kan saur Sayyidina Abu Hurairah kapungkur pas dibikeun. Aya dua jalmi nuju mapah. Sayyidina Abu Hurairah naros. Punten cenah ari eta teh saha maneh? Oh, ieu teh Bapak abdi. Ieu lamun eta kolot maneh, inget yang tilu perkara ieu. La tusammihi bismi. Ulah langsung nyebut ngaran. Kakolot teh langsung nyebut ngaran sofa. Wala tamshi amama. Ulah leumpang hareupeunana. Kecuali lamun aya darurat gitu nya. Nya aya hal-hal anu ieu lah nu sanes. Nu katiluna wala tajlis qablahu. Ulah wakadiuk samemeh kolot. Jadi sepuh lah ka sepuh. Bisa mah sepuh urang teh nya porsina diberesan dirapihkeun ku urang. Nyata urang mah kadang nya ku sabab memang keterang teh meureun nya. Ku sabab memang keterang teh. Ari ka nya ulama kabupati ulama kabupati urang teh meuni toh-tohan nah hormat tapi ka sepuh sendiri gitu urang teh digalau nya sok sanaos memang nya duana lagi kedah dihormat gitu nya kedah duana lagi kedah dihormat ku urang tapi sepuh gitu sepuh nu jarang kahormat teh nu jarang teh nya sok hilap wae wa yamtasila sareng yang nurut li amrihima kana parentahan waliden kedah nurut kana parentah sanajan mantak madarat ka urang salagi lain doraka jadi urang teh jadi riweuh coba nih urang teh riweuh jadi riweuh jadi capek matak capek ka urang atau urang teh karek beres gawe kalau teh geus nitah tah gini urang teh rek beres gawe karek ngopi jangan pangmeserkeun kopi ya, atau pangmeserkeun rokok atau pangmeserkeun naon lah gitu nya atau nitah sepuh teh ya urang teh wayahna gitu. Kedah nurut eta mah da sanes marentah doraka kumaha lamun duanana bareng bari jeung nitahna teh beda aya duanana aya ibu aya bapak bareng nitahna teh ibu miwarang ka warung sayur mah belah ditu teh aya rokok. Ari bapak miwarang rokok belah ditu sebenarnya beda arah ya bapak. Bari jeung bareng nya kumaha urang ngahalakeun. Da saur sapari ulama mah kieu. Memang kan urang masyhurnya dahulukan ibu 3 kali. Nah, tapi aya hadis anu sanes deui bahwa naon namanya al-jannatu tahta aqda kan aya al-jannatu tahta aqdamil ummahat gitu nya. Aya deui dina riwayatna al-jannatu tahta aqdamil aba. Surga ge aya dina sabawah kaki bapak. Karena ibu bapak teh nya pamirido pasti dipikarido ku Gusti Allah. Nah, ketika dua nama eta urang ngalakeun mana? Nah, saur para ulama supaya henteu pagedruk antara hadisna da duana lagi sami urang teh kada diturutan. Tingali heula parentahanna sapertos kumaha. Lamun masalah kehormatan, masalah wibawa keluarga heulakeun kolot lalaki. Parentahan itu. Lamun masalah hak-hak nya keperluan maka nu diheulakeun teh parentah ibu. Dari para ulama seperti itu. Nya lamun tadi mah berarti nya heulakeun ibu heula, meser heula daripada meser sambel. Meser heula sambel yang gitu. Kecuali lamun cek bapak teh ngaji heula tuh. Atau tuh bantuan heula. Nah, bantuan heula amang. Nah, cek bapak titah mantuan amang, cek indung titah ka warung. Nah, ieu mah kan masalah non teh kehormatan, masalah non teh wibawa keluarga gitu nya. Maka eta mah dahulukeun teh nu bapak.
Sedangkan bapak teh sebagai pemimpin harus berwibawa ketika memerintahkan hal-hal anu sakeutna kewibawaan atau kehormatan, maka kudu diturut. Kami masalah hak-hak, masalah kebutuhan-kebutuhan, maka dahulukan ibu. Seharusnya para ulama seperti itu. Orang pilih liwer-liwer teuing mah taros we, mana heula itu hayangna gitu. Ada orang bingung-bingung teuing mah. Itu kumaha itu bilang itu dalam mana heula. Ya paling bapak ngelehan kan. Biasanya bapak ngelehan mah. Itu mah heula we cenah. Nah, pokoknya sanajan urang teh mantak capek, mantak nya ka urang teh. Tetep kudu nurut. Eta nomor katilu. Nomor kaopat tu wala yamsya amamahu. Wala yamsya amamahu. Jeung amamahuma. Jeung yen ulah lempang dihareupeun amamahuma di payuneun waliden. Kecuali lang pami aya darurat teh nya. Pami aya darurat. Nya sepuhna tos teu awas gitu nya. Nya urang teh heula. Bisa ditajong, bisa naon. Kan tadi Sayyidina Abu Hurairah deh gitu nya. Wala tamshi amamahu. Wa an la yamshiya wa an la yamsha. Jeung ulah lempang di payuneun amamahuma di payuneun urang. Selagi teu aya kebutuhan atau teu aya perkara anu mendesak. Sok colonos we gitu nya. Budak ayo nyolonong gitu nya. Nyolonong mayunan sepuh. Wala yarfa'a jeung yen ulah narikeun sautahu kana suarana si walad. Fauqa aswatiha dina saluhureun suara nasuan tena waliden. Suara anak teh ulah leuwih tarik ke batan suara kala keur nyarios teh. Ini nyarios. Normal mereka. Boleh? Bukan normal. Nya, hari itu normal mah jangan tendei. Makan. Alat itu. Nya normal gitu nyarios ngobrol teh nya. Alon kasep biasa. Terus nomor salanjengna urang mah sok sentak senghor ka sakitu gini. Nya budak ayeuna gini budak budak baheula lagi aya. Budak aya sentak senghor ka aduh. Iku sabab memang teu apa kana ilmu, teu apa kana adabna. Tuh nya, mantak moal bisa beradab ka kolot lamun teu apal ilmuna. Berarti kita apal ilmuna rek beradab. Wa yulabbiya sareng ngajawab dakwatahuma kana panggerokna waliden. Pami disauran ku sepuh teh walad jawabna anu mantes gitu nya. Jawabna teh anu sopan deh. Jang euy. Itu jika kalawat kemudian sepuh. Jang euy. Bulan muhun gitu. Bulan muhun. Ngajawab yulabbiya teh ngajawab. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Nyubadanan ngajawab abdi ka Gusti. Labbaik teh. 2 kali nyubadanan. Muhun Gusti. Labbaik teh gitu. Ngan di urang mah sok langsung jawab diartikeun teh aku memenuhi panggilanmu. Padahal itu teh 2 kali. Aya penekanan labbaik mah. Labbaik teh 2 kali. Muhun Gusti abdi nyubadanan kana pangundang Gusti. Seperti itu. Labbaik teh lamun dilenyepan mah gitu. Urang ge geuning nya lamun ka orang-orang ya pejabat, ka kiai ngajawab teh sok muhun. Nah gitu nya. Padahal mah cukup sakali ge muhun. Urang sok langsung muhun. Kan gitu nya urang teh sakitu. Tah labbaik teh 2 kali gitu. 2 kali. Lain berarti 2 muhun. Nya teh kitu oge nyariosna gitu nya. 2 muhun ajengan nya. Nah 2 muhun. Ya, muhun gitu. Labbaik oge seperti itu. 2 kali abdi nya. Gusti abdi Gusti nyante ngundangna ka abdi sakali, abdi mah ngawaleran 2 kali langsung. Muhun. Entek basa teh labbaik.
Upami di sauran teh langsung kudu di naon diwalar dijawab. Kecuali kami salat fardu. Kami nuju salat fardu. Hari salat fardu mah nya tong jawab. Kami salat sunat, nah ku para ulama urang boleh ngabatalkeun. Jawab. Namun kira-kiranya sepuh nanti di luar pantai dikunci. Pokoknya orang itu tiasa naon-naon deui kecuali ngabatalkeun, maka boleh ngabatalkeun. Tapi lamun orang tiasa mawartosan heula keur salat seperti ditarikeun bacaan gitu, maka tarikeun heula bacaan. Lamun sepuhna ngartoseun. Tapi orang teh malah maca Quran. Kita teh bisik gitu deh. Orang teh malah maca Quran. Jadi apalun dari hari kira-kira mantak sepuh bendo mah hari salat sunat nya. Ayo we putuskeun heula. Da dina salat sunat mah teu wajib disampurnakeun, teu dosa gitu maksudnya. Eta mah katambi memang aya keperyogian. Anu dilarang teh ketika salat fardu ngahaja-haja dipegatkeun teh. Wala tubtilu a'malakum. Ulah ngabatalkeun kana amal-amal anjeun. Nah, ulah dibatalkeun. Fardu teh ari nu sunat mah boleh seperti puasa sunat, urang boleh ngabatalkeun pengajaran. Ari puasa wajib mah Ramadan teu meunang kecuali pami aya uzur. Terus wayah riso sareng kasengsrem mementingkan ala talabi mardatihima kana nyupri karidoan waliden. Nomor ka-7 teh urang kudu bener-bener gitu nya ingin mendapatkan ridho ti sepuh. Nya lamun ridho ti sepuh ke hirup urang teh bakal nya sakumaha sunatullah gitu nya. Lamun urang laras ngabakti teras dugi ka sepuh teh ridho ka urang, hirupna bakal ngeunah. Hirupna bakal ngeunah. Hirup ngeunah teh lain berarti kudu dijuru-bro dipantau gitu nya. Tapi kehidupanna tenang. Aya masalah teu lila teuing. Lila oge urang teh dibere ketenangan dina menyikapinya. Eta nu mahal teh seperti itu. Seni menghadapi masalah. Kesadanya kecuali jalma-jalma anu iman sareng anu takwa bisa seperti itu. Urang ge diajar gitu. Urang teh kan nya sami-sami diajar. Nah, ini ridho sepuh gitu. Ridho sepuh. Kan masyhur ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi sakil walidain. Kumaha carana gitu nya supaya sepuh teh nepi ka ridho ka urang, ridho. Wa yakhfadha sareng ngahandapkeun nurunkeun lahuma pikeun waliden sepuh jana hadzuli kana jangjang kahinaan. Urang teh sing handap asor mah gitu maksudna namanya. Kan jangjang, urang emang boga jangjangan gitu. Henteu maksudna teh urang kedah handap asor ka nya tawadu ka nu janten sepuh teh. Da saluhur-luhurna tak-tak moal bisa ngaluhuran hulu. Kan gitu. Moal biasa. Lamun hayang ngaluhuran hulu bahaya, tak-tak deui. Jadi mah tetap urang teh kedah nya handap asor DP tawadu kana janten sepuh. Ulah sok rumasa kuring pangkatna leuwih luhur tibatan kolot. Sehingga teu kudu tawadu cenah. Ditah we ku kuring atau martabatna aja, martabat. Anak kuring mah bapak kuring mah lain ustad, kuring kiai. Jadi rada bumede henteu DP henteu tawadu ka sepuh teh. Tah eta teu nerap berarti ilmu. Nya adabna kurang teu diterapkeun. Nya sanajan pangkatna handapeun ti nu janten anak, tetep anak kedah DP kedah tawadu handap asor ka nu janten sepuh. Wala yamuna jeung ulah ngungkit ngundet ulah ngungkit alaihi ma kawaliden bil birri kalawan ngadamel kasayan lauma kawaliden. Bakti ka orang tua teh ulah diungkit-ungkit. Eta nomor ka 9 ya. Ulah mengungkit kebaikan urang
kasepuh. Justru anu diperbolehkan masalah ulama, ada beberapa orang yang diperbolehkan mengungkit kebaikan. Kayak Rasul ka umatna. Rasul mah boleh. Terus guru ka muridna. Terus nu katilu sepuh ka anakna. Eta nu ku para ulama teh diperbolehkeun. Sesekali gitu nya mengungkit karena kebaikan Rasul ka umatna. Terus ya jelas ari Gusti Allah mah gitu nya. Gusti Allah. Terus namanya teh nya guru ka muridna, terus sepuh ka anakna. Tah anak ka sepuh mah teu kaci. Kamu lain sepuh-sepuh acan. Nya kabatur. Namanya teh nya lamun urang berbuat baik termasuk sedekah tuluy diungkit-ungkit eta teh mantap batal pahala. Ya ayyuhalladzina amanu la tudkhilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jalma-jalma nu iman ulah rek ngabatalkeun kana sedekah aranjeun kabeh bil manni ku cara ngungkit-ngungkit wal adza jeung nyerikeun hate nu narimana. Dalam jadi batal, jadi urang teh teu meunang pahala berbakti ka orang tua teh. Lamun diungkit-ungkit mah lah cenah lamun teu dibere duit unggal bulan ku urang mah cenah. Nah, kan sok kitu we seumur teh nya. Itu ieu pisan cenah ku urang mesti bere ieu. Wah, gitu. Bisi gitu nya ulah sampai diungkit-ungkit ke sepuh umat. Yo urang pas saya jeung adi jeung dulur jeung lancur gitu nya. Ini mah. Tiap bulan teh mere ari mana? Oh, gitu nya. Jadi diungkit-ungkit pemberian ka kolot teh. Keur mah kolot teh ngeureun ningali anak pas saya sedih tuluy ieu pemberian diungkit-ungkit. Aduh, masih makin gitu. Pokoknya mah ketika kumaha wae ge ulah diungkit-ungkit lah. Kebaikan jasa urang kana janten sepuh teh. Wala bil qiyami li amrihim. Ieu masih nomor ke-8. Jeung ulah ngungkit-ngungkit kana urang teh tos ngalaksanakeun parentahanna orang tua. Tadi mah urang tos berbuat baik dengan tanpa aya perintah gitu nya urang teh geus ngajak berbakti ka orang tua. Tuluy ieu mah ketika urang ngalaksanakeun parentah teh. Ieu lamun bapak teh marentah teh ku urang teh sok langsung dicumponan. Oh, diungkit-ungkit gitu. Bapak emak lamun nitah naon wae ge ku abdi sok dicumponan gitu nya. Ari abdi cenah ka emak ka bapak meureun. Wah. Jadi ngungkit-ngungkit gitu. Dikaci tidak beradab. Kasus nomor ke-10. Wala yandura jeung yen ulah ningali ilaihi ma kawaliden syazron bari sinis. Paningali sinis paningali ge sajron teh kami di negara kesana mah ningali ku tungtung ieu ku tungtung soca gitu. Nah gitu teh nya. Ngadelek tah. Kan urang lamun ngadelek kitu teh tandana nya ima urang teh ambak, ima ngaremehkeun gitu nya. Nah seperti itu. Ulah ngadelek kitu kan janten sepuh. Ulah ningali. Ini ulah ngadelek lah gitu. Wala yuqattiba jeung yen nomor ke-11 jeung yen ulah merengutkeun wajahu kana beungeutna si walad fi wajhihima dina pameunteuna waliden. Di hadapan orang tua teh ulah merengut. Ulah menampakkan wajah yang masam, hasil wajah yang sumrawut. Teh bakal jadi pikiran sekolah teh. Di teh sarajan urang teh geus berkeluarga gitu. Urang teh geus boga keluarga, aya keneh sepuh, amprok jeung sepuh teh mukaana teh katingalina teh lesu, katingalina teh nya kumaha lah gitu. Eta teh jadi nya lamun ningalikeun ka ambek jikeun ambek ka kolot jelas gitu ya namanya teh keuning. Ieu mah lamun ningalikeun lesu gitu nya teh naon. Eta teh jadi pikiraneun. Nya pikir. Mantak sebisa mungkin ya nanti urang teh ketika patepang jeung sepuh teh gitu nya.
Tampilkan wajah yang bahagia Muslim. Muka 12 terakhir. Wala yusafiru jeung yen ulah nyanyabaan. Illa bi idnihi angin kalawan idina walidah. Jarang orang ka sepuh teh sana cik di bahasana. Jarang bener nya urang aya nutos ieu we gitu. Nutos sepuh oge gaduh keluarga pami balik ka mana teh jarang mawartosna ka siapa. Jarang. 12. Padahal para sahabat mah di antawisna Sayyidina Abu Hurairah pami bade keluar bumi teh sok ngapangan lah ibuna. Pada sahabat di antawisna Sayyidina Abu Hurairah. Sok pamina teh bade keluar bumi ka tepangan heula ka ibuna ketrok-ketrok bade keluar heula. Sumping ka bumi na ketrok di ibuna. Bu, abdi teh sumping assalamualaikum. Sahabat Abu Hurairah seperti itu kan. Ari nya memang nyeker mah sahabat deui. Sahabat lebih beda jeung urang kelasna. Sehingga saur sapali ulama mah lamun urang maksakeun amaliyah sahabat yang orang awam ayeuna geus moal karaluakeun. Lamun hayang nya minimal urang teh rada sarua-saruana gitu. Rada aya ieu mah. Nya henteu tiap keluar sareng UWG nya pas bade angkatna tuh. Pas bade angkatna minimal gitu heula pas bade angkatna nyarios mah pidoana lah gitu nya. Henteu minta izin ge nya pidoana heula tuh gitu. Mah pidoana bade angkat ya. Da paminyuhunkeun izin mah lamun teu diizinan ku qala teh nya henteu. Ada ieu mah kan bakal nya sepuh ge bakal ngartoseun gitu. Ah ieu mah lain minta izin sebenarnya mah. Ngabejaan. Ya sepuh ge bakal bijak gitu nya. Sepuh ge bakal bijak da pami wartos mah. Bakal bijak. Itu wartosna bade ieu. Teh kada disuruhkeun doana sepuh mah pasti ngadoakeun. Bakalan. Nyuruhkeun bekal. Tah eta nu jarang kapratoskeun ku urang teh pami bade ka mana-mana. Ya urang mah paling rada leuheung teh pami pas bade angkatan jauh hungkul nya dias kasebut teh. Ada Sayyidina Abu Hurairah bade keluar rumah. Bade keluar bumi. Mantak nya abad, mantak ngeuji tadi sapari ulama gitu. Lamun amalia sahabat, padambelan sahabat dipaksakeun ka urang awam nu ayeuna, saya pisan. Ngan urang teh sanes berarti teu tiasa. Ari dikeureuyeun mah yang mudah-mudahan biasa. Eta ulah nyambaan kecuali atas izin sepuh. Bahkan lamun rek jihad gitu, pami ditinggalina sarahna. Kata nabi dina Kitabatul Mu'in. Nah, sanajan bade jihad. Kudu izin heula, apa rek demo. Kudu izin. Ya jihad perang fisabilillah, kada izin heula. Sabab kepungkur jalmi nu bade jihad ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abdi yang ikutan jihad. Ahayun walidan. Nah, ari sepuh anjeun masih jumeneng keneh teh. Ya. Ibu Rama aya cenah alhamdulillah. Fa fihi ma fajahid. Sok jihadna jihad di Ibu Rama sing bener ngabakti. Kanjeng Nabi gitu. Lamun teu diizinan ku sepuh gitu nya. Tong angkat. Lamun diizinan mangga angkat. Jihad bisa bilillah ya teh. Jihad bisa bilillah urusanna jeung menegakkan agama Allah eta kudu mendapatkan restu dari orang tua izin dulu. Kecuali gitu nya belajar kaparduan. Bisa pari ulama gitu. Kecuali belajar kaparduan. Fardu ain komo atau napi fardu kifayah. Da eta mah sanajan teu diizinan ku sepuh ge ku sawios. Hayang masantren kalau tengizinan, tapi bener mas santren gitu nya, hoyong mas santren, lain hoyong imah yang ulin we gitu nya. Ieu mah nya saur para ulama seperti itu. Urang teh hoyong belajar ilmu anu fardu, sifat anu fardu sanes anu sunat. Bade fardu ain atau nabi fardu kifayah. Eta mah teu sawios teu kenging izin ti orang tua lagi, urang boleh pergi. Dari nu orang mempelajari ilmu anu fardu maka wajib. Namun ninggalkeun kewajiban berarti dosa. Ayeuna
Pak sepuh ngalarang, berarti kan ngalarang melakukan kebaikan sami jeung naon teh marentakeun kana dosa kana doraka maksiat ka Gusti Allah. Sedangkan saur Kangjeng Nabi riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Ini riwayat hadis namun seperti itu. Urang teu meunang taat ka makhluk, ini termasuk ibu rama dina ngamaksiatan Allah azza wa jalla. Lamun urang rek ngaji fardu, ngaji anu sifatna fardu. Kalau teu ngisinan, wah, entong nurut. Entong nurut da ieu mah fardu. Sebab lamun urang teu mangkat jadi dosa. Ari dosanya maksiat, kecuali di lemburna aya. Nah, gitu. Mantak teu ngisinan teh tong sagala kali itu tuh dijagi aya teh eta. Ari kitu mah nya sagala mangkat dari dijagi aya. Ya naon. Eta 12 perkara anu memang janten adab murang kalih kanu janten sepuhna. Sanajan sepuhna teh cek paripaosna cek kasarna teh kafir lah gitu. Tetep urang ari adab mah kedah dijaga. Ulah nurut kana parentah kakupuran. Nya kana dosana lah. Kan tadi kaidah umumna mah ulah nurut ka makhluk rek ngamaksiatan pangeran. Tetap dina bermuamalah urang contohnya pami aya anak muslim sepuhna kafir tetap kedah sae. Bahkan sanajan lain ka kerabat gitu. Tapi bertetangga jeung urang nya hirup nya sakum ruang riung nya di daerah urang gitu nya aya nu henteu saagama tapi henteu merangan urang jeung henteu ngusir urang musik gitu. Henteu usil dina masalah agama, henteu mengusik ketenangan, maka eta mah urang dianjurkeun berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Gusti Allah teu ngalarang di jalma-jalma kafir anu memang teu merangan agama urang. Jeung teu ngusir urang di daerah urang. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, urang berbuat baik ka maranehanana jeung berlaku adil. Gusti Allah teu dilarang bahkan dianjurkeun ku agama. Berarti kudu berbuat baik jeung berlaku adil. Sanajan nya lain Islam. Sanajan lain Islam. Bahkan Kanjeng Nabi ieu hadis yang jarang keduhikeun. Man dzalama mu'ahadan kuntulahu khosman yaumil qiyamah au kama qala Rasul. Jalma anu ngazalim kafir mu'ahad, mangka engke kami nu bakal jadi lawan manehanana dina dinten kiamat. Beki nganagi Kanjeng Nabi. Mu'ahad teh kang nanti kafir anu punya perjanjian damai jeung muslim. Seperti kafir-kafir nu di Indonesia. Urang ngazalim we ka kafir mu'ahad eta. Maka ente ngalawan backingannya Kanjeng Nabi. Mantak seperti itu. Nah, ini kita mau ke sepuh gini, sepuh darah urang, keturunan urang. Nah, ngan di dieu teh dibahas akhlak atau adab sepuh kan jadi anak. Di dieu teh dibahas. Ngan sakedik urang bahas. Minimal aya secara umum aya 3 perkara anu kedah dilaksanakeun ku janten sepuh ka anakna. Kahiji ta'limuhum wa ta'dibuhum. Kadua ar-rahmatu bihim. Katilu al-adlu bainahum. Kahiji teh si sepuh teh kedah ngawurukan jeung ngadidik. Ngawurukan sareng ngadidik. Dalam mun teu diwuruk teu dididik, engke urang teh moal bisa ngarah anak lamun tos sepuh. Da saur para ulama gitu. Ulah nyalahkeun batur lamun anak teu bisa berbakti ka urang ketika kolot. Ketika urang teh tos kolot gitu ya. Kusabab urang harita keur budak ngaleutik keneh teu dibere hak-hakna. Teu diajarkeun ilmu-ilmu anu sakuduna. Teu dididik akhlakna.
ulah nyalahkeun sasaha lamun eta budak teh henteu bakti ka kolotna. Kalau payona gitu. Jadi nanti etika anu memang janten kewajiban ongkoh sepuhna nyawaina kedah ta'limuhum wa ta'dibum ngawurukan ilmu anu wajib diwurukeun sareng ngadidik adabna. Nah, muka dua ini tadi ar-rahmatu kudunya kanu janten anak. Ngan kanyaah teh lain berarti kudu eleh. Anak embung ngaji nyaah rek cepret teh nyaah karunya. Embung salat, embung sakola, jadi naon namanya dikasih capek. Nyaah karunya capek cenah sih di mana sekolah. Ngaji lah. Hujan ngaji entong cenah aja. Hujan sigeuring. Ari ka sakola hujan, hayu make jas hujan jan. Ari ngaji sabaraha lengkar ka pengajian itu kudu make jas hujan, make payung oge cik paribasana nya. Eta nih bisi geuring. Kanyaah, jadi orang kadang salah menerapkan kanyaahnya. Kadang dan nuka tilu terakhir nanti al-adlu bainahum kudu adil antara pamigadu anakna seueur sing adil pami ieu dipasihan nu itu ge pasihan ngan sesuai kadarna masing-masing sesuai kebutuhan. Biraku ka istri mang maserkeun rok anak awewe rok ari anak lalaki dibere rok deh moal mungkin adilnya harus sama rata. Lamun anakna dibukang meulikeun rok awewe laki ge bere roknya henteu kitu maksud adil teh nya. Artinya ketika memberi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Keadilan itu seperti itu. Sana seperti kudu sama kemudian. Soalnya kapungkur nya sahabat gitu. Dipilah-pilah nya aya sahabat Nabi milah-milah gitu. Ka anakna teh deui hiji mah di kamu meut pisan ieu mah kamu meut bapak. Ya mah kamu meut pisan. Pamin awal teh masih ente kadinya we nu hiji nu sanes mah sok dilupakeun. Besar Kanjeng Nabi teh dilu baina abnaikum dilu baina abnaikum sing adil di antara sing adil jeung budak anak-anak teh sing adil urang teh berlaku dua kali nyerius ditahu kita da tilu perkara mungkin ka payeuna mah ngajelaskeun adab urang anu berkaitan jeung deungeun-deungeun. Jeung deungeun-deungeun kumaha jeung mata. Aya nu jadi teman CS gitu CS raket gitu. Aya nu ngan saukur kenalan nungkul. Aya nu teu wau-wau acan ke kumaha teh urang bersikapna adabna teh seperti itu. Carana. Jadi urang teh supados janten jalmi anu adil dan beradab. 12 adab eta mudah-mudahan urang sadana tiasa ngamalkeun. Wallahu a'lam bissawab. Kita